tonton dia akhirnya nih misalnya dia genah pisan di dia bari ngobrol nya atuh awet hawana pastisan henteu hujan henteu panas mana apal keneh teu pelajaran bahasa Sunda nu kamari ngeunaan sisindiran apal atuh malah orang masih kene apal hiji contohna dangu kan ieu nya kembang kacang kembang sampe melengkung kana pager awak hayang balik ka imah tapi sieun kalancek kumaha pasca sorana pas pisan eta mah dengarana sisindiran papatahnya eusina nasihat atawa curhat tah kuring oge boga contoh nu mangrupa sisindiran silih asih atawa ngeunaan kanyaah atawa asih tengikeun nya daun hiris daun gandaria dimasak jeung lauk kui geulis teu seuri nu boga hate ge pindah. wah endah pisan tuluy ari sisindiran babasa mah nu eusina babasa atawa papatingannya contohna tiga ieu jale-jale roti jale dibeli di pasar baru goreng patut goreng teu patut nu penting boga hate hartina sanajan batur teh tepati alus atawa ganteng nu penting mah boga hate alus. Nah, bener pisan. Jadi intina sisindiran teh diwangun ku dua bagian. Bagian hareupeun di ngaranan cangkang, eusina ngagambarkeun alam tutuwuhan atawa barang. Bagian tukangan di ngaranan eusi nu ngandung hati atawa pesan sabenerna. Tetela bahasa Sunda teh endah pisannya bisa nyarita rasaku cara nu lemes tur sopan. Satuju pisan ku kituna kudu urang jaga tur dilestarikeun sangkan kabudayaan urang teu leungit. Wilujeng enjing suci ada tugas bahasa Sunda tos reksa acan. Wilujeng enjing oge enai teu acan karek saeutik ayeuna kumaha geus beres. Alhamdulillah sih geus sabagian tapi masih aya keneh wawangsala nu matak lieur. Oh hayu atuh urang babarengan yuk. Latihanana. Heeh. Hayu. Ayam bodas dikurung, naon nu sok dipikanya aku guru. Pasti jawabannya murid rajinnya. Terus pisan. Lalakitannya. Kasakola mau buku disimpen di meja, mun hayang maju kudu getol diajar unggal waktu. Wah, alus pisan, ayeuna giliran kuring. Indit isuk numpak becana eureun di jalan anyar. Ulah sok males maca supaya orang jadi pinter jeung sabar. Hahaha, ayeuna paparikannya nu lucu. Ucing lompat ke taman, lompatna bari ulin bal. Mun orang rek diajar beneran, tang tuh cita-cita bakal kahontal. Saya pisan naik diajar bahasa Sunda, jadi we leuwih kareseupeun. Leres, sabab urang oge kudu ngajaga budaya sorangan. Hayu ayeuna urang ka kelas bisi telat ah. Ayo. Hayu ah. Nasya tadi teh meni sibuk pisan main HP teh. Geus ngerjakan tugas sekolah acan. Ya orang boga sisindiran keur maneh. Mau peti dina Sundung dibawa ke pelabuhan tong sok ngalamun mending orang diajar. Aduh Rianti meni rajin pisan heug atuh tapi dangukeun heula balasana. Sok Samping hideung dina bilik diangge ku Nyi Ipah ulah bingung ulah balik tugas nage can dipasrah sih tapi pan isu kan dikumpulkeun ya aya rarakitan keur maneh ambeh semangat sing getol nginum jajamu nu guna nguatkeun urat sing getol neang ilmu nu guna dunya akhirat. Meni jero pisan hartina ti heug atuh hayu orang kerjakeun tapi kuring boga paparikan lucu. Aya mobil warna silver dipake keur ngalapare. Lamun Rianti hayang pinter ulah poho mawa opieun. Maneh mah tukang jajan. Ayo tuh orang kajar orang ngerjakan tugas bari ngopi. Hayu. Kemana ya Kram? Siapa panggil ya teman? Biasalah di urus kebon. Air mana rek
kemana Gi? Tak sepikir nih, si lari ternyata yang di saung. Ayo tuh bareng. Ayo. Orang udah sini lah. Apa tar beli jauh, mulai lagi silmang. Namun ayah babaturan jauh, pulang pohon di pinggangnya ah. Mantap bisa Gi. Kurang ya. Toh, Kasawah mau pacul, baliknya mau cau. Lamun hirup silih akur, hidup tentrem loba dulur. wih, secap bisa ini suasana umur. Ayo. Rasa euy cik ini tadi diisupkeun di dieu geus burit deui. Tapi dah lamun geus di saung mah. Aku kana waktu. Heeh itu hanya ka kurang kopi panas. Ah, iya mah. Tinggal goreng sampeuna we. Ah, tuh itu mantap jiwa tuh. Assalamualaikum. Asa nyantai pisan maneh euy. Waalaikumsalam. Adieu atuh Ki ngopi heula Kram. Manuk pipit dina dangder hinggapna kana padi. Babaturan kudu jujur supaya awet tapi kapati. Wih, jero pisan eta mah euy. Haleung mau bodog. Balikna mau kai. Hidup mah ulah loba ngabohong. Bising kita dipercaya deui. Anu keur sini rezekana. Pan ka maneh eta mah. Tah, kieu nu matak sono kalembut teh. Penting mah babaturan kabeh akur. Ah, bener euy. Hidup orang Sunda. Panas pisan enten ieu wi. Panon poe jiga nu ambek. Nyorotna mending ngagebrai. Nya Dil, panasna meninyeng kebisan kana kulit. Tapi panon poe kan boga manfaat. Nya tara abi ge. Coba urang perarakitan sakedeung. Meuli hayam ka Cibabat. Meuli kalde ka Cigadung. Panon poe manfaatna hebat. Anu kelem oge jadi jagong. Bener oge Dil, komo lamun keur ngagaringkeun kupat mah. Tapi panas panon poe kudu disukuran. Tah, abi boga rarakitan cili asih tentang poe. Rarasaan melak cau, teu nyahona melak jahe. Rarasaan panas berang, teu nyahona kulit nambruk. Hadewi, panon poe oge anu ngahasilkeun energi, panon poe oge anu nganyaangan dunia. Sip, ayeuna urang ulin wawangsalan. Dil, sok tebak. Hayu sok. Sana bulan nu ngagantung. Ya angan berang saisi dunia. Naon sok wangsalan? Ah, eta mah gampang, panon poe. Benar. Sok ayeuna abiun nya engke tebak. Pabrikina di Bandung. Nyorot namun berat, naon wangsalna. Ah, ieu mah gampang. Panon poe kan? Benar. Dan poe bakal suruh wi, mending urang uih bisa dicarekan ku mama. Nya bener Dil. Panon poe dek surup. Hayu. Yuk. Tapi abdi mi asal berpikiran tugas teh di sekolah minum pisan ka Bandung beli calana wadana pisan gambar
Cirebon mawa pacul, balikna mawa sampe. Mun hayang hasil alus kudu getol jeung teu ragu. Ya euy sok hayang alus tapi usahana sok kurang euy. Tah, nu penting mah dicoba heula. Ya ayeuna rek beuih rajin dong. Hari tugas sok kamarin geus can. Nu geus can. Atuh tong ditunda-tunda wae, aul. Ka pasar beli teh dibungkus ku daun jati. Mun boga loba kewajiban kudu pinter ngabagi waktu. Bener pisan, ayeuna mah nu kudu diatur teh waktu. Heeh, kadang sok bingung mimitina teh. Kudu kumaha heula. Nu penting mah ulah nyerah. Ngalalau kawalungan, sayeuna heran katinggali. Mun can bisa ayeuna anu ge bakal ka hotel deui. Atuh heuh nya geus ngingetan. Sarua atuh kababaturan kudu silih sumangetan. Nya ayeuna mah rek meeting ngaresepkeun nu aya heula. Tah kitu sing sumangetnya. Siap. Anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita naon? Abitnya asa tubuhku rasa kieu. Kunaon ai Amel? Teu puguh rasa. Abitnya geus lila. Ngabandungan hiji lalaki saha aya lelahnya. Tapi abdi teh hese ngandalkeunana teu apal kumaha carana oge. Kan abdi awewe nya. Banyak we awewe ngandalkeun. Heuh sih bener. Tapi nya abdi teh mun ninggali manehna asa kumaha gitu rasana. Kumaha tah? Kawas balut sabadarat kapirarai siang wengi. Si Amel keur kasmaran ieu mah. Anu, Cek abi mah nya Mel. Ieu we sok gancang balaka kasih lalakina bisi kaduhung kete sok kapiheulaan ku batur. tapi era Ieu siga ieu wae non kakulah nyair kapiting ngalana lauk nilem mun manehna penting mun manehna penting hate Amel ge moal parem teu sih. oge sih. Puguh taras abi teh sok sieun. Manehna teu apal padahal onggal poe ge kahayang mah nya panggih wae. Da manehna teh geus jadi pikiran abi gitu. Jika pikiran ka sisi jalan ngalah kembang sisi solokan, pikiran jadi implengan nganti-nganti aya bolong-bolongan. Tah mending aya namanya Amel teh ngakode-kodean nya. Tong wae cicing. Kawas siga nu bingung, bisi kate Amel nyeri hate. Siga meuli kupat di alun-alun. Diwadahan ku carangka, ulah lila teuing nuntun, bisi engkena jadi cilaka ari Amel. Nya bener pisan kudu bisa ngebrehkeun rasa. Sugan we manehna teh apa dina hate abi teh aya kembang nu keur bojona mangka. Amin. Babi mah didoakeun nya. Sugan we manehna teh ieu jodoh anu ku Amel hoyong. Ya aku mau di dumbbell duaan udah jadi hampang dah.
Barudak zaman ayeuna namanya sakola teh mending gara raya gaya teuing. Nya atuh nu penting mah percaya diri. Si Ujang beli calana, ari si Neng beli siger. Barudak zaman ayeuna untuk gak diparager. Bener deh. Barudak di mana ya baru ki modern. Baiklah alus meh untuk nararapi. Aitos istirahat di saung kita karasana asa nyicep hawana. Nya atuh komo ieu saatos didamel ti anjing-anjing. Waktu sen asa tere pisannya. Nya nya asa tereh kieu. Ulah sok kadahar putus sabab eta amis pisan, ulah sok micinan waktu sabab eta penting pisan. Bener pisan, da sok mun micinan waktu teh pagawean teh jadi numpuk. Nya mata kudu waktu teh kudu dipake kuno alus, abe hasilna oge alus. Ai geus bebersih di kebon teh leungeun teh jadi kotornya. Nya mata kudu langsung bebersih. Iya. Daun hiris dina nyiru. Buah amis warna kuning naon sok? Cao. Bener. Ini sok aya wae nya. Alhamdulillahnya reng saya oge pagawean poe ayeuna. Nya alhamdulillah. Capek mah capek ieu teh nya, tapi resep. Da digawe duaan mah jadi asa hampang dah cek abi mah. Nya nu penting mah urang silih akur we jeung silih tulung. Amin. Ayo tuh urang we. Ayo tuh ah. Yuk. Lah. Hoy, nah ini mah cicing wae. Abi teh keur mikiran PR loba pisan. Tapi malah kamu istirahat atuh. Bener cik si Esa, karena kudu geteng diajar. Hayu ayeuna mah orang diajar babarengan ame sukses babarengan. Yuk. Ayo ah, yuk. Beli jauh ke pasar anyar belina jeung si Ujang urang mah kudu akurnya dulur ulah pasea panjang. Ka kebon mawa pacul, mulangna mawa sampe. Mun urang silih kumpul persahabatan pasti bakal lebih hade. Tangkal jambu buahna leueur, dipetikna waktu isuk. Amun boga babaturan bager, hidup jadi asa resep jeung asik. Pindah ka sumur ngan satok-sakeun.